Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, abdi di tim channel Awi Larangan channel bade nanya-nanyakeun tentang dusun Awi Larangan dan sejarahna gitu. Nu bade ditanyakeun teh ieu namina Kang Main. Bade ya pertarasan nih Pak anu di tim Awi Larangan channel itu yang ngaguar ieu dusun Awi Larangan anu ngabukbak Awi Larangan teh anu kapungkurna saha Pak? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring betot ku tim Awi Larangan channel eta Kang Mulyana dina anjeunna di para barisan pemuda Awi Larangan. Ieu jadi wabil khusus kanggo warga dusun Awi Larangan, maka subscribe channel YouTube subscribe Awi Larangan channel. Jadi simkuring sanes kuku atanapi pilih cepit atanapi kokolot di dusun nanti saeutik atanapi luasna tentang tanah kelahiran simkuring di dusun Awi Larangan, desa Paslencang, Kecamatan Cikam, Kabupaten Subang. Dina dusun Awi Larangan ieu teh dibubak atanapi dibukana teh Aping 28 bulan Maret tahun 1828. Eta bini sepuh kantos araya kawartosan. Nah, terus bahkan di dusun Awi Larangan teh eta diantawisna ieu teh leuweung awi sareng kebon-kebon anu sak ceki aheng disebutna geus sebutna namina ge Awi Larangan gitu. Ing lobana Awi Larangan ya Bang. Jadi lobana awi Lobana Awi. itu di bukan Awi Larangan teh kaping 28 Maret tahun 1828 kan. Nu pertanyaan kedua eta kunaon namina Awi Larangan gitu Pak? Sejarahna kumaha? Sejarah Awi Larangan kan tadi di anu kahijinya eta leuweung awi. Sabudaranana tangkal awi. Tangkal Tah awi ieu teh tadina asal mualaf asalna kanggo dipergunakeun keur moe karet atau film. berarti baheula mah meureun nya Pak loba seueur-seueur ieu nya kuon karet. Film. Jadi si awi ieu teh anu dipake dipergunakeun ku pabrik film eta keur moe-moe film karet. Nah, sahartosna kitu dusun Awi Larangan kunaon? Dusun Awi Larangan loba cerita. Bercerita Sebutna awi, sagala awi aya. Awi gombong na aya, awi ampel, sebatana awi kone. Namun kurang awi, tapi yang itu mahaur, tapi kurang awi. Salapan jenis awi ada di Larangan. Ya, eta bisa disebut Awi Larangan, berarti aya awi anu dilarang mun. nah, namun balik deh ke laranganna, jadi kunaon larangan sanes dilarang ulah aya. Jadi posisinya urang sok jieun perkampungan jieun warga di dieu sampai jadi hiji dusun aman, damai, tentram, sejahtera. Jadi dilarang teh lain dilarang ulah, dilarang teh dilarang dipugar keur nyeun hiji perkampungan. Tah didinya kan kieu kunaon loba sejarah Larangan karena awi teh buku. Jadi buku teh kan kudu dibaca. Jadi saha anu hayang diajar muka buku atau di kan awi masa buku sabuku. Teh kan we sabuku. Nah, dina bahasa
kurang kan itu teh kan baca ya Ya. nah inilah insya Allah tersimpana buku-buku baca ke urang pedoman-pedoman ke urang tapi ulah salah buku mah dari ya kitab sebenarnya namun itu mah Al-Quran itu paling iya mah dan buku bacaan nah, gitu Tas aya deui Kang. Ieu sabaraha tadina wangunan imah teh nah nu diawi larangan. jadi bangunan umat ini teh ayat tilu jadi lain bangunan Berarti seutik imah. jadi lain bangunan sejati sebutnya sejati kemudian di permanen ke cuma dari segi permanen lain permanen jadi bangunan cuma semacam saung Saung. yang pengembangan ekonomi nah selain alhamdulillah ekonomi kurang maju media sosial kurang maju jadi bakal terjadi ke zaman kembali bangga orang lalu bakal terjadi pemimpin lah jadi pemimpin lahiriah orang-orang suku jadi pemimpin berharap jangan kalau mah sering seruan mendamping nasihati Siap. Eta anu pertama di dieu teh Pak biasana Kang eta kebun naon we tadi di lingkungan itu gitu. kebun air ketangkalan lalu kebun modern dan negara kalau paling gede nah Pasti aya satuan yang meureun Pak. alhamdulillah yang tersebar namanya ini tempat namanya namun ayah dagang di suku ya beberapa di suku ya kemudian namun merek tapi namanya kita bukan dagang merek nah dengan kayak tamaronya mau diganggu mau dagang teh dia cari tanah tanah dia ambilnya nanti kayak hiji kan dia orang teh itu hiji dua alhamdulillah karena ini hiji dua pang tengah jadi tidak teh tanah biara tahun 70 eta duit tapi ka itu dua gede gede tanggal tanggal biara juga hiji tanggal awi tanggal biru ganas tanggal dengkong tanggal satu kawe tanggal beda ya iya dia mau disituskan pertama bentuknya teh lutut kawan asepan Asepan. bos asepan Tapi anu masih yang meureun Pak di lagi. Da loba bangunan namanya Pak. tapi kan hari jadi lima tetap hari segi mau main game nggak ada lama baca ulang jadi buku sabu ulang ulang aja kita ngobrol lagi kalau dengan channel kalau lain di bagian kampung kerjaan kamu kurang diajar buku juga guru kamu kurang diajar buku yang buka buku kamu buku oh ya RW hiji adalah rasa RW 2 nanti Bangarawa Selatan RW 7 Timarawa Berarti ngan hiji nya urangnya Pak. Jeung Timarawa teh ieu artena ya hiji RW. jadi siklusnya zona tetap di awalnya barometer tanggaran hiji 2 3 pindah 4 5 6 sampai ke ujung seperti PTP eta 20 RT 20 jadi itu mana di barat jalan di daerah awalangan RW hiji jadi Marawan RW 4 tapi ke RT genep RW 2 terus RW 7 tapi ke RT Sarapan RW 3 Gunung Picung 10 11 12 eta RW 4 muka itu nak di genep RW di desa Pasumencang gitu
iya YouTube Awilarangan channel ya khusus untuk warga Awilarangan sangkan bisa maju berkembang tentang Amin. media sosial, Amin. bisa ngebedah gitu kan, ulah sampai ulang deh cuma terpaku di tempat, bisa ulang sok tingkah ke tempat yang lain bangunan tidak bawa buku di Awilarangan jangan diajar deh di daerah lain, jadi ulah bukan dengan bahasa zaman berulang bukan nah seharusnya kurang itu pada yang saja bawa pengalaman tidak harus saja nah, kurang kembangkan di dia kebenaran anjing kemajuan di pensiun Awilarangan ulang jenuh sejahtera insya Allah namun biji di contoh Awilarangan kalau budak murah nanti maju berkarya berkembang kreativitas gitu kan yang bisa mawa ke dusun citra Hatur nuhun Kakang Main pas masihan pitua jeung Awilarangan channel kanggo nah khususnya tadi jeung rekan-rekan di Awilarangan lah buat pemuda-pemudana gitu. Ya Kang, selamat datang. Bener Pak. Jauh.